Kita beli oleh-oleh dulu ya. Ayo. Boleh. Sendiri. Panas. Panas pisan. Kan di atas, Madan? Ayo. Mang mau petik stroberi buat oleh-oleh ke Bandung? Bisa? Boleh, boleh. Sok. Kebenaran kan di sini mas stroberinya, wah manis, Bagus, gede-gede lah. Oke. Pakai topi tapi biar nggak panas, Oke. biar tetap wajahnya kinclong lah. Thank you. Nih, ini neng harus pakai wadah. Satu-satu guntingnya Dipetik betulin. sendiri, Mang. Mang ini mau metik stroberinya aman? Oh nama aman tapi aman lah, iya kan yang punyanya Haji Momo. Tapi lah pelit ceutik malah. Asli, kade? Kade teh aman sih. Mau aman coba lah tuh, lega dan sebenarnya lah. Aslinya? Nah, Ayo ah. Gunting dong. Lucu, lucu sekali. Gak apa-apa lah. Wah banyak sekali guys. Tuh di sini. Wah. Nah, itu barudak sigar barudak ngalak. Stroberi wawanianan sih bisa dititah nanya. Aing capek-capek ngurus ngagemuk nah wani-wanian barudak teh ngalak. Sigan ngalaan wae itu. Astagfirullahaladzim. Ditahan sae teh ngalaan. Iya tadi kan di bebeja kasih bunga. Bebeja nu haji eta teh. Gagabah teuing bebeja. Kumaha ieu teh mah Bu Haji teh. Astagfirullahaladzim. Mang bongeng. Biasa aja bukan. Gagabah ngalah stroberi Bu Haji nu melakna anu ngurusna anu mere ieuna gemukna diala. Teu saha ngalah stroberi. enggak jual arah susah. Jual asup kita kebon aing. Sok gagabah teuing ngalah. Sia ku aing lah. Teu nepi-nepi aing yang kalemur ya. Geus 2 poe 2 peuting ngagoler di dia. Mana ya angkot? Can benang-benang angkot wae aing. Lolain. Boro-boro angkot. Beus ge eueuh. Aing banget. Mang, aing mang keraon di dieu. Nuan angkot neng ke Garut ya teh. Aing mang dengan angkot di dieu ieu mah jalan komplek moal ge aya angkot atuh. Jangan komplek neng. Komplek gitu. Nya komplek ieu mah tempo. Paingan neng. Manges 2 poe 2 peuting sare dina nunungan angkot eueuh neng. Itu kompleknya. Nya komplek ieu mah. Atuh kan itu lain jalan ke Garut merenya. Aing gadet mah Ampun apal kitu mah atuh ti kamari we geus atuh neng nuhunnya. Ya, jauh mang. Aing mun teu diingetan ku budak nu tadi. Bingung. Hah? Caji. Haji. Abi teh bade ka Garut ieu teh. Ka Garut ka mana? Dek balik ka Lemur, geus 3 poe kalah. Teu karasa waktu teh ngagoler we di dieu. Nah, ame karucal gitu. Nunuan angkot ceu. Astagfirullahaladzim. Nepi ka beak duit teh ceu dipake dahar ku abi teh. Oh, maksud abi teh pinjem duit we gitu ka Ceu Haji. Keur naon? Ongkos Ceu Haji. Oh, keur ongkos. Oh, da Ceu Haji mah tuh loba duit pasti eta kantong nekot badag. Alah naon duitnya jadi kieu? Jadi pindah kana bata, duitnya kana keramik. Cek kumaha ieu teh? Mama nu kieu nya. Tadi mah duit itu jadinya jadi malik jadi kieu. Ece mah sarua we jiga urang gitu mah teu boga duit. Geus ece nuhun.